Bagja hati antara anak mitoha, numi cinta setia anak mitoha. Kadang kala nyusahkeun anak mitoha, aya milih keur ngurus anak mitoha. Boga budak ngaranna incu mitoha, lamun keheum sok era aya mitoha. Rea hutang lumayan ukur mitoha, budak rea nu ngurus iwal mitoha. Mitoha nu nyieun tali baraya. Mitoha lamun bagar sok barang bawa. Mitoha ngawujudkeun rumah tangga. Mitoha gede ajen rejeng wibawa. Mun geus lawas hayang ngapanggih jeung mitoha, lamun sono incu jeung anak mitoha. Mun rek balik kudu mahanan mitoha, demi gengsi tanggung jawab ka mitoha. Bagja hati lantaran anak mitoha, numi cinta setia anak mitoha. Kadang kala nyusahkeun anak mitoha, aya milih keur ngurus anak mitoha. Boga budak ngaranna incu mitoha, lamun keheum sok era aya mitoha.
hate rek niat terus terang geus amprok geuning hese nyarita duh aduh kasih mah kumanehna kalah kabeuh gitu garansi lah-lahan nyarita sapok-pokeun miharep naha teh dibudalkeun mun jauh diintip cepat geus deukeut teu puguh rarasaan kalah kabeuh gitu garansi kapungkur mah manehna bebele pametes hate bebereuh pamengket deudeuh hate masket gegejeun pageus malahan mah manehna ka abdi kungsi balaka arek hirup babarengan satia jeung sauyunan ku teu sangka betegadeung teuinganan ka abdi nu teu weuleh ngantos hanas abdi siang wengi nganti-nganti kapastini nu bakal ngajadi ayeuna mah manehna ka abdi teu mirosea kana janji gesulaya abong tos aya gentos mah babarengan setiap jeung sauyunan ku teu sangka betega
gesulanya abong tos ayak gentosna karena janji gesulanya abong tos ayak gentosna. Alam kiwari zaman modern segala rupa make komputer hasil gawe otak zaman pinter tapi desatik rea zaman alien neangan gawe ku hararese kaditu kadia kalah kacape boga ijazah teu dihargaan teu matak heran loba jalma pangangguran komputer gara-gara komputer otak kuring unggah poe ngilu puter udar ide unggah poe udar ide batang menangkah sana bahan liur
pamer mode nu garelis dulah dilah ucan acet nu nenjokeun panas tiris. Jalan Braga tetep terobak tegali deh tahan sajarah gunta ganti teniru cara nu sejen tuh jalan nu paten hey jalan konsekuen. Jalan Braga heureun kagigir satengahna beak ku parkir pareng macet lalu lintas heserek mundur duh bae nu ngaturkeun wayahna sabar. Jalan Braga jadi jalan kelas hiji jadi catur pangimpian kurang sisi pus perdagangan uratna di kota kembang pageuh kuat Jalan Braga ngarojong ka Balarea. Jalan Braga tetep terobak tegali dan tahan sajarah gunta ganti teniru cara nu sejen tuh jalan nu paten hey jalan konsekuen. Jalan Braga heureun kagigir satengahna beak ku parkir pareng macet lalu lintas heserek mundur duh bae nu ngaturkeun wayahna sabar. Jalan Braga jadi jalan kelas hiji jadi catur pangimpian kurang sisi pus perdagangan uratna di kota kembang pageuh kuat Jalan Braga ngarojong ka Balarea.
tak imuna.